tong boro jeung nu jauh jeung nu deukeut oge beda. Beda pasangan. Kudu ngamaklum. Lain teh. Ieu teh ngahalangan pisan ieu teh kudu ngalap seukik. Mohon. Tadi da sesah atuh parantos ieu sesah. Lain sesah tuh lain jagongan ku bata. Teu kreatif Oh, da teu katingali teh. Mohon. Eta da atos pamengna kumaha tuh? Hah? Kumaha tuh? Alah. Mun bisa mah dilaan ya. Gitu. Ya. Dah. Cok sakedeung. Sakedeung sing laan bongkar-bongkar ke bongkar. Lain loba anak buah sia teh dadat. Ieu nepi ka kieu. TPRI nu seueur mah. Upami teu dibongkar gaji. Hese. Itu sa. Ngahiji ka handap dipaku. Nu eta bisa euneuk. Biasa tuh. Nah, bantuan kuno nonton kayaknya. Tuh. Di PRI gerayo aya perusakan yo. Boleh hitung demo we lah. Aya nu demo. Heeh. Nah, gitu. Punten. Alah. Pikat cekas saya nama tuh. Saya demokrasi teh da dewe milu ka jelema loba. Nya leres. Alah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya euy. Mohon. Allah. Aduh, yang Pulang Akang. alhamdulillah wa syukrulillah. Dina danget ieu wengi ieu pisan. Laras. Nyaeta TPRI Jawa Barat. Milangkala anu ke-25 Ulang tahun Perak kan? ulang tahun Perak TPRI nya. Laras Jakarta Bandung ge. Jawa Barat. Jawa Barat. Mudah-mudahan jaya salamina Amin. berkumandang di udara Laras. kalayan tiasa nayangkeun budaya-budaya lokal. Walah sae kula. Hah? Oh bayangkeun da dalang teh sa Jawa Barat teh leuwih ti 3.000. Wah, langkung seueur. Nya. Tangap sedang. Hei. Alah CS kadarieu barudak. Akang barudak Babaturan dewek mah barudak hungku anu mere rezeki ka dewek teh barudak lolobana mah. Laras. Naon sababna apa anu disunatan teh budak. tangkap akang. Heeh. Pan indung bapana teh eleh, alim teu disunatan mah lamun teu ngap mang cepot giri hadiah 3 gitu. Itu banyak. Ajeng. Itu nya teh geus sarorea mah anu ngawayang teh dina duit leutik mah. Akang mah kitu we 70 ka luhur kan. Heeh, lain guna naon we ai dewek narima murah teh murah sarua jeung ngabunuh dalang-dalang nu sajen. Laras. PK ayeuna dewek ayeuna narima 1,5 juta saya panggung. Mohon. Pinuh tah. Waduh, malepat. Pinuh ku wirang. Nokan meureun terus. Mohon. Mereka sempetan ke dalam-dalam Ya. nya Kang Bulan. Aduh, Kak. Sesepuh TPRI Bandung nuhun ya. Laras. Dipasihan kasempetan di nararaga ulang tahun TPRI anu ke-25. Mohon. Kanggo kene gitu. Dirgahayu mudah-mudahan. Oh, kudu reueus urang di Bandung boga TV. Nya Oh, laras atuh. Oh, TV nu urang ieu teh. Leres nu urang. Keur urang hak urang. Wajib dimulai ku urang. Eta. Nu matak pantes. Pantes aya TPRI Bandung nayangkeun nu ngamingu wayang golek oh saha we dalang nama. Nya sahana seueur kula. Tong Ya. kumantung ka Giri Harja wae nya Kang. Entong da loba dalang ge atuh. Mohon. Heeh. Cenah eta dalang aya nu teu rame wayahna. Wayahna. Nayangkeun we. Cina perusahanya. Sabab naon bisana aya nu rame teh aya nu teu rame. Eta beres akang. Heeh. Mohon. Laras. Da ieu lemahna dina ieu tambahan. Itu sabab ai keur dalang mah euy tiada hari tanpa inovasi. Walah. Tiada hari tanpa kreativitas. Laras. Belajar terus, long life education. Waduh, beres. Sepanjang hidup kita belajar terus. Sanajan dalang geus kolot. Mohon. Bucu baca mah Kedahnya. terus. Rasul oge pan gitu. Laras kumaha. Kawit ayat nu katampi teh Iqra.
Ulah ieu laras. Baca Baca teh lain macam buku. lain buku wungkul kabeh bacaeun Alam. ya Mohon laras. tapakur tadakur tasyakur Mohon. Laras. baca terus Mohon. cenah eta geus kolot peke ku barudak ngora kanya kuring mah geus kolot cing era ku urang kaler Kurang kaler kumaha? Kumaha tah? urang kaler urang Inggris Ada orang Subang. Kumaha tah? urang barat Cek urang Inggris kumaha tah? better late than never Waduh. Hartosna. lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali Walah eta iya saya. kan Betul. aing dia cepot ayeuna lain cepot baheula Oh. Cepatnya gaul. ayeuna mah berubah gaul di internet aya aing Facebookan website Nya website aya gini. www.cepot.com cepot.com teh aya. lain dot atau belagu Kak, Hah? jeung sumping ka Bapak Bupati Kabupaten Bandung aduh. Bapak Bupati Bandung ka dieu Tingali di Payun Kang itu. Bapak Dadang Nasir Alhamdulillah Pak Haji Dadang Nasir Sumping Bupati Bandung Bapak Haji Ahmad Johari Sumping. Bapak Haji Ahmad Johari Sumping Pak Ajo Pak Ajo. nuhun Atuh tadi Bapak Wakil Gubernur Sumping. tadi Mohon. atas Sumping Parantos. atas Muli Tos. nuhun wilujeng we atunya Laras. eta Bapak Dadang Nasir Sumping nuhun sabilulungan teh anyar raksa desa Eta laras. sok rojong ku sadaya Sakadahna taman. sebab naon dina mangsa ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara teu cukup ku bupati unggul Polok laras. tapi tanpa sabilulungan gawe barang pahyeuk-hyeuk leungeun pantai-antai tangan pamohalan bisa ngawujud Antara pemimpin sareng rakyat. heeh ngahiji Laras gitu. bener Mohon laras. ulah nepi ka pakia-kia ulah pagirang-girang tampian Ulah silih andalkeun. atau dina widang keamanan pon kitu naik keamanan teh kudu cukup ku polisi unggul urang ge bertanggung jawab eta teh sis kamling jeung sajabana nah nutupan janela nutupan panto nulakan janela nulakan panto rek nitah polisi wae urang oge kudu ngaboga rasa tanggung jawab heuh Laras gitu. atuh dina widang kebersihan tuh bacaeun eta oge Bacaeun kumaha Kang? bayangkeun lamun eta runtah Ya. kurunyung teh hujan kabawa kana solokan-solokan menet dina got banjir jadina rugi batur Banjir Cileunca. di buruan saha we aya runtah we ngeureuyeuk Ya. kanya Pisah kana tempat. heeh nah gitu Mohon. disiplin da ieu teh dunya teh ruksakna boh di daratan boh di lautan teh uleungeun-leungeun jelema Ya, gitu bener. Laras. oh katerangan ieu dunya ruksak kumaha Tuh. Aya. atawa ku kucing bener Nya nya. Laras. Kira aku kucing luar kainya. sagalak-galakna ge mau Moal. nya Nya. Kumaha? anu dihakan dengan ukur sewet daging can aya hiji kajadian ayeuna mau ngatrok-atrokan ka warung dengan leunca dek ngaredok bayangkeun ku silaing Laras. Laras. alah Sadaki tos di Cimahi we teh dek teh euy Cimahi ngadeblok. ngadeblok lumayan gaji teh dua anya kok Beres. Pelayagan kan. buru-buru sia ini ka itu si oga karunya Antep we eta lah. Dan sami putrana itu ge. heeh Ya dua. Saya ge dua kali gaji. ya Nah, duaan di dua. jadi ieu ruksakna dunya teh ku leungeun aja jelema boh di daratan boh di Lautan. tuh rek nyalahkeun saha da bongan bangkong bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan hirup bararohong pas ini teu dijadikeun bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cemeti Hartosna? bongan hirup loba ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati Allah eta. Tuh. gitu Hartosin berenya keprok. komo ayeuna mah sok meringkap bulu punuk aing mah Kumaha? tukang newak ditewak Nya tukang ngahukum dihukum tukang mariksa dipariksa Hah? lieur. lamun aya jelema koruptor kitu bejakeun ka Dedi dibacok wae ngatingan itu Iya, Dedi bedog. ulah disebut urang babakan Surabaya aing teh bisa ngadek nu kitu Beres. tapi eta teh kena ku hukum deui Mohon. Ulah kalebihan we bertinakna kan. percaya si lain Allah nyeun neraka Ya percanten atuh. yakin Yakin. teu ragu-ragu Teu. benar Laras. atuh teu kudu ku urang da Allah ge geus nyeun neraka geuna da aya pi tempateunana
Percaya pemerintah geus nyieun pangbuyan, Percanten. percaya pemerintah geus nyieun polisi, Percanten. percaya pemerintah geus nyieun jaksa, hakim, Percanten. percaya. Percanten. Heuh tong geus lain atuh ulah hakiman batur. Oh. Heeh. Ulama yang hakim sendiri. Tak kitu. Cenah eta da karurang ajar cenah eta mah oknumna. Dari hileud mah ayeuna simulna bapak tani melak peuteuy teh jeung hileudna. Laras. Tapi di mana geus peuteuyan eta hileud ujug-ujug aya di jero peuteuy ka mana jalanna? Cacak peuteuy teh. Ka mana nya tah? Komo negara hileudna teh riab pisan. Oh, buku atuh. Ya. Dia gede na. Heeh. Model ayeuna ke kampung-kampung geus jadi bahan komoditas geuning minuman keras, ekstasi, Mirasnya miras teh jeung sajabana. Ayeuna narkoba narkotik tong ku eta wungkul anu teu boga duit lem dibeli. Laras. Ngelem geuning. Heeh. Dalig deug ngomong. Bari ngomong balelor. Kumang ngomongna. Pokoknya lah tong macam-macam anjing ku aing. Aya macam-macam bejakeun aing kade dibedog aing dibacok demi Allah anjing aing eta demi Allah dibawa kana mabok. Jeung demi Allah jeung anjing. Heeh. Gara pek bayangkeun ku lain. Leuheung eta mah. Leungna Leuheung darantaran nginum. aya. Kan kurang ajar mah nu teu nginum mabok. Ada mah aya. Mana aya? Mabok naon? Kakawasaan, mabok pangkat jeung sajabana nepi ka perebut gini. Heeh. Laras. Bayangkeun. Da orientasi kana kakawasaan lain dek jadi medium. Boh jadi wakil rakyat, boh jadi pejabat heuh. Laras. Nya, Nya nu diudah. lamun orientasi kana kakawasaan ka itu na bakal tega ngahalalkeun kana suku sangrupa cara heuh. Mohon. Duit negara, duit rakyat dileg-leg terus. Bener? Laras. Kolot baheula geus ngomong, Kumaha? dinyanyiikeun. Kumaha tah? Lampah beunteur. Ku urang ulah ditiru. Laras. Odoh mod, odoh barang hakan, cacing ngarengko di santok. Mohon. Dan nyahoon di jero aya usupan, nu mata cing gari riwil geuning ayeuna di Bararui. Oh, jangan ciri. Si goblok ge tah. Paduli teuing, aing geus goblok oge. Nya ulah goblok teuing, ulah kasar-kasar teuing. Wah, cenah bisa anu kasinggung, paduli teuing, tong baru kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing, paduli teuing. Beres. Laku lampah sorangan. Heeh. Kadeda ratu tara ngahukum pemerintah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri mulak hade buah hade mulak goreng buah Goreng. itu cek aing oge ulah ngewakan nu garoreng lah doakeun nu kitu cek panghadena jelema lintang ti ngahampura ka jelema nu geus ngadoliman urang Eta teh. Ulah dem-dem. heeh sebab lamun urang dendam itu geus eling aya urang dendam terus pindah ka dosana Parah eta geuninnya. heeh da jelema mah aya kurobah heeh Mau laras itu. tak itu mudah-mudahan cing bisa ngararobah sikap da Allah mau bisa ngarobah lindang ti urang Mohon. sabab naon sabab sarana jeung prasarana geus aya di urang akal pikiran budi pamilih rasa perasaan nah teu dipake atuh Geus Ya. nyerang paknya. Laras. matak di dieu pentingna urang kahirupan dunya teh aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana Akhirat. akhirat Laras. surga pitempateunana jelema anu iman jeung takwa ka Allah Mohon. surga teh bahasa kawi teh bahasa Jawa Nah, naon kecap dina surga. bahasa Arab nama jannah Jana. Oh, Siti. jannah teh tempat kanikmatan kebon Eta teh. kebon teh nya biro buanin uhulaha artina anu reumeuy ku bubuahan Laras. teh tempo si lain init ka kebon gini Mohon. nempo bubuahan boh rambutan uruy teh heeh tah sawarga teh kitu Segala nyam. di mana atuh tak kumaha di dieu hate pek geura pelakan naon eta hate sabab naon sabab dina hate aya nu jadi tanpa dipelak
Sapartos. pan anu dipelakeun mah cing soleh maneh teh jang cing pinter cing jujur cing bener tapi dina hate aya nu jadi tanpa dipelak naon syirik pidik yaya kaniaya iren panaten nudupak nurupak lupat simuat ujug ria takabur nyaci nyaon nyaci sik melik teu kaopan tepayaan cap jahe buntut kasiran merege hese pedit jung loba deui Capetan. itu tak eta nu jadi tanpa dipelak mata kudu ngaramet ge ngapoe Laras. naon tadaruslan Bersih. tadarusan aing teh nu bener keun di dieu mah bare legug sih mah Kita burung. Soak kita atuh apa? nah gitu Mohon kan. ngaji tatanya ka kiai ka ajengan ulah dijauhan teh Eta teh. heeh Nya kan. ngan dina pelebah urang narimana oge di mana urang ngabejaan ka batur ulah disada tapi kudu ngomong Ulah disadap. beda deui disada jeung ngomong Ulah disadap tapi aing ngomong mah make aturan Laras. make akal pikiran budi pamilih rasa perasaan make ilmu make data-data nu otentik berargumentasi eta ngomong Eta. ai disada mah teu beda ti beo grepek beo Kumaha? assalamualaikum beo tah. ditanyakeun di ku aing naon teh artina assalamualaikum gitu we terus tah eta disada dalolobana anu mah jelema teh disada Laras. heeh naon sababna Naon tah? sabab lolobana di urang mah doktrinasi pragmatis tidak berdasarkan empiris heeh beda pengalaman kudu berpengalaman hirup maco heeh Laras. tuh rek arinit Tong sudah direret atuh. Teu deblo nih eta. heeh dek kadeblo kade sia kacaritem Namoan. nah di sari temai mah aya masjid Aya. maksudnya aing teh rek salat gitu Nya di baheula ke masjid mah aya kan. Kirek tahajud kita. alah Nya gitu. nya Mohon lartos pisan. nu matak tak itu mah tahajud ulah ditukurkeun jeung mangga butuh Eta teh. Tunggueurkeun kumaha? atur lamun kitu mah jadi jual meuli jeung Allah Oh. cing ikhlas ya jeung cing ridho Ya, bener. kadang-kadang geus tahajud teh geuning pamenta mun diriam Oh, urudulnya. murudul ka Allah teh ya Allah cing pun anak hayang kabori motor dibatas pamentaana teh deui kumaha lamun Allah rek marebus heuh pan maha beunghar heuh Mohon segala. lamun ngondang kumaha itu kumaha nu mere ulah dibatas ku urang nya Oh, laras. itu cing ikhlas cing ridho pengabdian ka hadirat Allah Subhanahu wa taala Alah. pek pikir ku hilang di PRI BRI. alah Agak marketingnya kudu alus ya cek marketing Pada saya kumaha? pemasaran anak gitu. oh jadi pan anu rek iklan teh loba Ya, Mohon. terus pasti. oh Daya tarik tapi dari anu iklanna dari anu etanana anu perusahaanana kumaha tah? cenah lamun dalangna teh anu mambung gitu Nah, gitu sok aya. gitu deui Aneh natenya. mata kaing anu ngagogoreng teh gitu Nya. oh cenah gira harja tilu deui hor lain kahayang kuring kahayang perusahaan Nah, gitu. dina TV mah dalam lain kuring mung manehna mayar Nya da eta mah laras gitu pisan. teuing atuh mudah-mudahan ya kaharep Mohon. nya Laras. sing biji giri harja tilu nu ratusan Amin. oh model ayeuna dewek ayeuna ngagemleng Aya. si dadan tadi papatahan si oga tadi papatahan geus kitu we bakat Mohon bakat nah tamanya Gen gitu nya. heeh pokona mah anu palai jadi dalang pinuhan heula ilmu lain si Asep Sunanar geus pinuh Aneh. da si Asep Sunanar ge keur ngeureuyeuh keneh diajar loba keneh kalemahanana loba keneh kasalahanana Laras. sabab naon ngadalang ngawayang beda Nah, bener kumaha? aing ngawayang manyaritakeun lalakon wayang Ya. kurikulumna ngawayang teh amardawa lagu antawacana karawitan tuh sabet eta ngawayang Ari ngadalang. aing ngadalang mah dalang sebagai sutradara Ya. dalang sebagai pemain dalang sebagai pendakwah Ya. dalang sebagai pelawak sebagai mata kudu pinuh ku wawasan mata tiada hari tanpa membaca tiada hari tanpa ngadengekeun berita Belajar.
bener Laras. naon situasi zaman kiwari nu dicaritakeunana negara negara Astina Amarta Wirata di jero negara politik budaya hukum ekonomi tek bengek teh tuhan teh dalang kudu nyaho matak teh mah kahareup teh dalang teh kudu gelar kahareup sakola cing laluhur ulah cara si Asep SMP gitu tamat Tapi hari gaul mah wawasan luas mah. gaul hirup mah Loba tatanya, loba manca gitu. alah Pak Haji Abu Bakar Bupati Bandung Barat ayahnya nuhun aduh cermat tadinya teh Naon cermat? nah Cermat. eta teh anyuran Bupati Bandung Barat cermat tanyakeun ke Bupati aya jauh Logona teh cermat. rojong ku masyarakatna alah alhamdulillah ya Pulangan. Naon teh? mudah-mudahan sakali deui ti akan saparakansa eta ge Pak Haji Sidik cenah pageto Senin angkatna umroh didoakeun Mohon. mudah-mudahan Salametnya. selamat mulih deui kalau macai urang heuh Amin. Amin. gitu kapanana benar toha tahu si buntu Pak Kadis Buspar ayahnya Pak Haji Ahmad Johara nuhun ingat pada Dang Nasir itu Kumaha emutaka? Kumaha? ai jadi Bupati ai menang ieu Bokor Emas Alhamdulillah. dalang di Kabupaten Bandung nu menang Bokor Emas teh engke April teh dek diayakeun deui Bina Jakrama sa Jawa Barat jadi tuan rumah Laras. itu Tuan rumah Kabupaten nya Bandung. TPI ngarojong Sae. TPRI Mohon lain ngarojong. TPI nah TPI itu TPRI Mohon ngarojong, mohon. anu ulang tahun ayeuna ke-25 Mohon. Laras. Disuunkeun rojongan anawe dukungan. moto pada Dang Nasir Mohon. sabilulungan Walang sae. raksa desa Iya. nya hirup bebarengan hirup kumuh bebarengan sauyunan Mohon. nyaeta gotong singa gotong singa gotong royong Tong singa. alah Sareundeuh saigal teh aja. sok ciptakeun daerah anu kondusif Mohon. lain mah tensi kriminalitas ning ngaronjat heuh Mohon ayeuna mah aduh di mana-mana kejahatan eta. tong borong make lalaki ning jahat Mohon. awewe ge dina beus ning copet Aya Aya copet awewe. aing dek ngawayang kepada larang Pengalaman jadi kana. ai pelbara Jawali mogok mobil aing deh Nya mobil megat beus megat damri Laras. ai dina damri habis kota ai dina damri teh tong boro nu diuk nu nangtung ge pada dek Mohon. ngan untung aya pamuntangan dina beus make we ning Laras. ai direm teh sorodot ka hareup cenah itu tah digas ka tukang gitu lengkap. eta mah jo sulunu teh copet Allah. karena saku aing kebeneran saku aing teh tobros soek Kalau malah teh dikolor aing teh jo kap teh kana bobogaan aing nah cenah HP teh hipu heeh jeung ngenyot bejageun meureun dipencet ngalawan meureun Copet teh lalaki awewe. copet Alah. wah didengkeke ku aing leungeun teh benang sia copet ditempo awewe sia sok mending dicorowokeun copet ku aing mending cook yang mending nyook meureunnya ngeunah we aing nepi ka Panalarang teh kieu we Bari betah. ampun aing copetnya kayak kepret. doana euy aduh ampun Gusti Maha Agung wilujeng tepang ya ka Asa. para penonton sadayana anu aya di sabudureun ieu TPRI Bandung Mohon. di lapangan naon teh Lapangan TPRI. lapangan TPRI atuh cenah anu ngadangukeun anu ningali dina TV na sewang-sewang wilujeng tepang ya sareng Mang Cepot ti Giri Harja Putra Giri Harja 3 sareng Giri Harja 3 duet Mohon anu kagungan TV. kagungan TV anu henteu Ya, rasain. hese cing tibra Nanya nanya naon naon. Kagungan TV rasain tuh. halo orang kuning TV Bandung nepi ka Kuningan Atuh aya da aya.
Nuju nongtonnya. Dugi saya ya nama. Oh, atuh sa Kuningan cenah enjing pantepang di Kuningan enjing. Enjing teh. Nya. Alah. Di Bandar Bawang teh nih. Pak Haji Timu. Laras. Bawar. Di ditu mah Timu teh ngaran jelema Timu. Ari di urang. Di dia mah Pangih Timu teh. Laras. Ari di dia mah katimu, di dia patimu. Alah, ampun. Kota bararasihnya ini aduh. Mandi Si kedah. Kadut, si Baduyut. Sepatu unggul. Laras. Beli pada pesan. Nya Padada Rosadanya wali kota teh. Nya Wilujeng Tepang Padada. Nya Mudah-mudahan nonton pendidikan gratis ya. Gratis. Hah? SD. Wayana bos. Oh, di SD dugi ka SMP kan. Bos teh aya anu ti Bapak Presiden ti Pak SBY. Aya anu ti Pak Her, Pak Gubernur. Provinsi mudah-mudahan aya langkung ngati kitu engke barudak teh supaya sarakola. Cing palalintar. Ulah bararodo sabab naon ieu lebar ieu tanah sumber daya alam anu sakieu kumplitna kari sumber daya manusia anu berkualitas Tah eta. tak kitu nu matak cing sarakola hianat lamun indung bapak teu bisa nyakolakeun jeung masantrenkeun anak Modal hirup teh dah. modal hirup Laras. nya puskesdes teh kesehatan teh Eta teh. Puskesmas. alah puskesmas hah hiburan. Namanya hiburan. Maksudnya hiburan naon ngareog nyalung kan? dek sulap Beres. nu nanya kemana karep sih maksudnya Bongan. Atau lebih lagu. hah Bet lagu. Pilih akang pada nyanyi gitu dah. Akang mah ahlina nyanyi atuh. kasaha teh ngomong gitu teh Ente dah, cepot tadi mah pinter nyanyina. atuh lamun kitu mah meurentong mawa sinen geus ku aing diborong Beres. kenaon aya sinen Ngawakilkeun ngasih. Sok atuh alah itu Sakrut. sinen teh si teh sinen teh Mama Hayati. Mama Hayati aya alias Aya, sebenarnya alias si naon. teu baheula mah sinen teh aya alias Aya baheula. sinen teh si heulang Aya. si toed Aya. Si pecut. si jangkrik si cangkurileung Aya. Ieu panglandikeun ku akang. si orai Aya. si lenyai ngana wasa teh si goblok Aya nama tuh. Goblok sareng si anjing. atau si uruwidi si laleur Aya. si laja Nah, si laja. si balon Aya. Tah, si balon kumaha? aya riwayatna Nah, disebut si balon teh kumaha tah? sinen teh baheula teh jarang euy dalang teh perebut Sinen teh nya. oh ai sinen gering flu irungna teh ngucur meureunnan eta sinen teh karunya meureunnya ka dalang eueuh sinenan Laras. maksakeun maneh we gering-gering oge Sanajan flu gitu nya. Kumaha teh? bari nyinen teh cari kaya Amang Raja Nging seret. ai perbah gandrung pelenung cenah irungna teh heueuh bletok tadinya dilani we si balon aduh ampun alah ampun ya lagu balon teh. ai si laleur mah dilani si laleur teh harita teh nabeuh teh jauh leumpang Kamana? nabeuh mah jarang kendaraan atuh Jarang. leumpang na oge nepi ka 3 jam atuh nah eta teh gamelan teh di Taranggungan ngajemput teh Mohon. Talepa. jeung baheula mah ngawayang teh jam 6 ngosana teh Mohon baheula. atuh puguh we balik teh leumpang bari jeung brai panon poe teh teh belah wetan Jeung gunung. ngaran-ngaran teu hees ka poe teh ngelengut Kapoe ngomong deui nya. ai sinen meureunnan dalik deug aya we saung bonteng gek we saung bonteng jogoledag gue sinen teu kuat kutunuk Capek. angin gede atuh puguh we anderokna teh kasingsatkeun ku angin ai burung teh teh malalur meureun numpuk dina bobogaanana eta kadenge laleur ngararomong oi rezeki cenah poe tarasi
Eta bau. Eta pengalaman aduh dirinya. Tah tidinya dilane we si lalur. Ari Silaja ya. Alah. Ai Silaja. Kumaha tah? Apa sih Silaja? Teu, kumaha tah cerita? Sarua ngawayangna di kampung da baheula mah we panggung terapet kana golodog. Oh nya ada Sabab naon? Sabab can make pangeras meureun abeh kadenge kudu hajat. mohon. Ai hujan ngaririnci. Mula lajo duaan katilu anjing. Anjing teh parasea perbutulang nih. Kaopat nu gelo Heeh. masalah. Cing mah teu lajo deui. Gamarreun itu. Nu lajo malah nu boga hajat oge hararees. Panitia teh gesare ah. Ngedegang kejerake dalang teh. Semangat. Ai sinen meureun tengah peuting hayang kiih. Nya malum Nya. diri speser. Turun ka pipir nu boga hajat. Halo. Heeh. Diantar ku catrik. Batu ku si Bima. Ai porosot. Gek kada bentuk kuat pikieun. Jeung poek di burunya Jeung poek lempeng pisan kana boros laja. Beres. Raja. Aduh, gagal beres. Sajongjongan mah manehna teh oloh heula. Ulah. Nah, Nah, aya nu ngawakilan salaki aing. Kitu aneh nya. Aing geusna teh nuhun ja. Tadi dinya dilani we si laja. ajar kete nuhun Bapak aja. Alah, ampun. Pengalaman eta. Nepi ka kitu nya pengalaman. Catrik Pak Lohok gede gitu. Nanti mah teh mage. Heeh. Catrik ke kabitaeun Lohok. Ka kitu euy urang hirup kudu muji ka itu ka dieu ge. Bener. Puji jeung syukur kagungan Allah. Pek pake. Tapi aya euy Naon? anu dipuji amek Papiraku. ngepek nepi ka sirieun. Kumaha tah? Dipuji teh batur mah atoh ieu mah amek kalah bawa bedog. Kalau mana mau bedog? Hiji mangsa Jalo. meureun eta teh jelema teh rek ka Sumatera. Polo. Rek ka Sumatera. Mohon. Pan meuntas numpak kapal. Nya atulah Paberi. Heeh. Ka Bangkahuni teh geuningan ti Merak. Mohon. Kapal laut. Aya di tengah laut kala luar muatanana teh meureun hayang nempo pemandangan. Laras. Ngajajar di sisi teh. Ai jerit teh tamu awewe. Kantong naragrag. Alah. Polo. Makanya surat-surat penting duit teh 4 juta. Alah. Eta ku apal. Gelang hiji Alah, gini. dina kantongna teh. Turungan. Kantong kuring. Sok cenah sing lamun bisa nulungan pek duit nama pek wae. Eta surat-surat penting. Saha nu rek nulungan bayangkeun ku sia pek. Tahu. Sarua aja ngodaran maneh urang. Jero bunuh diri. Tapi aya aki-aki jeung gajleng gejebur. Kecepak. Karawe kantongna teh. Nya. Wah, eta mah nu boga kapal kuat ngalungkeun tambang. Kabeneran tambangna teh karawel. Salamet eta aki-aki. Naik. Wah, atuh di luhur teh pada muji tah. Hidup aki hidup. Dewa penyelamat. Pemberani ulahnya. Pemberani maka menang duit 4 juta. Polo laras. Rek ka jelema nu muji teh. Lain seuri. Panele. Kalah bareureum beungeut teh. Asup PK jero kapal nyokot kantong nyokot bedog. Diacung-acung. Anjing. Jo kitu we kanya. Saha nu nyuntrungkeun aing tadi? Aing juga teh nulungan da peta nu nyuntrungkeun. Aduh. Kalau disebut pahlawan ya. Heeh. Aduh. Ampun. Si. Alhamdulillah kan meuni sarumanget katinggal ku abdi. Aing hayang kena ngalaksanakeun sumpah bahwa bokor maneh. Kangge naon sih? Ya cek Drupadi teh pan sumpah lebih ka ayeuna can digelung. Jadi pati-pati digelung oge sangeusna diangir ku getihna si Dursasana. Da jeung nyana tuh kanya nyerina Kurawa luar biasa. Aing oge pan sumpah can sirina saning ati lamun can nguyup getih si Dursasana. Sami oge. Sumpah can sirina saning ati lamun can nguyup Coca-Cola. Teu kudu sumpah atuh kari jajan lu kitu mah. Lain ngareugi
dengekeun si Cepot ngan kitu we ngomong lagi. Aya sisa kuning, bejaan aing lamun sisa dewa. Geus bisa ngelehkeun sisa kuning, ulah wae dipaehan kitu. Aing aya ngabebehkeun carehamna. Abi oge teh kapungkur sumpah teh. Aya gara-gaduh bebek. Iya. Bebek motor, bebek meri. Naonnya coy. Siapkan tenaga jeung pikiran pat menegara setiapi. Jumur. Siap prakarya. Aya gerak pangi jeung di sidul sasana. Pasti lila ancog sama kehalangan ku pasukan-pasukan. Wayahna babar leuti hareup. Bere jalan aing pikeun lumapa. Ngajog-jog sidul sasana. Siap. Mangga pangsa. Lain saeutik raja-raja anu ngabantuan ka pihak Kurawa loba keneh nu ngahalangan. Seueur pisan kan pasukan-pasukanana bangsa siluman-silumin ge. Ulah sieun bos. Ulah sieun. Amoan abdi bati kapungkur teh sieun ku jurik teh sieun ku nanaon. Hiji ka sieun abdi sieun anu nagih. Eta hutang ada ka warung sih. Nya kawarkop utamana. Tilu lamar tetep catetan hutang unggul. Nya. Tamina mah eta ulut bala-bala. Kabuki teh bala-bala jeung itu. Paribasa ke balik nabeuh. Iya. Rai Setiaki. Ansur lepur papan kali tulis daya hoyong gerak dungi karena waktuna ansur na Kurawa aman geus beak sama aman juga na keluar baru kararoksi iya tibra juga na sarene raja tentrem atuh iya sakit tuh aku terlalu mama obat pasukan Raja milah pasukan anu ngabantukeun ka pihak Kurawa sabab naon nagara aing ngurus seubeuh harta kekayaan terus dikiriman ku Raka Prabu Sundana. Nah gitu maneh ti kamari katanya gagala sangat malah nepi kaya masih kena hirup iya ayeuna mangsana bakal dicabut umur di ala nyawa dipatih-patih ku kaula di negara Pancal seberang aing tong loba omong heyo anjing lebih kerang ngeteng gitu si Umna kumaha tinggalin ya makhluk araraneh gitu tuh si lain aneh mah untuk kos anak tubuh bener mun ala si Umna keur pipa keur naon pipa ngenyot susu dulu monyong dulu itu jahe misalnya gitu ya Gusti iya tanu gagal jangan kue kamar teh si Setiaki lulunsatan ka itu ka dieu di udah-udah ku amit teh hese bisa dijelema ayeuna wae di beunara buktikeun ansur lepur papan kali tulis daya halangan lain Mijan. Assalamualaikum kaum kafir. Kain nyebut kafir agama naon sih itu? Ya Islam atuh. Ya. Manya Islam make ikat. Baju ieu belgu Islam mata dina hate. Lain dina baju.
baju mah kumaha we deuleu Rasulullah ge deuleu kudu make gamis nah si Fir'aun oge make gamis baheula da eta mah budaya lamun sia bener agama Islam sok tarucing aing pangikeun naon maksudna sia teh hubunganna tarucing jeung agama Islam lamun sia Islam bisa ngajawab tarucing aing cerdas hartina naon tarucingna kumaha carana ngasupkeun gajah kana kulkas ya moal abos teu gede lain abos henteu na ieu mah carana cara ngabuskeun gajah kana kulkas kumaha moal abos lain nanyakeun abos henteu na bleungum carana teuing ya berarti siapa Katolik lain Islam nah tina agama kena tatarusingan dan nyambung saja si lain kumaha carana ngabuskeun gajah kana kulkas teh bukakeun kulkasna keluarkeun eusina bus gajah abuskeun tutupkeun deui we sakitu maksud aing teh goblok nah sia teh teu mikir udah mau abus aing aja keun abusna goblok ieu mah carana beda-beda teuing bodoh teh sok tigawe jika naon lamun sia bener agama Islam tarucing aing pangikeun naon bedana orok awewe jeung orok lalaki aing orok lalaki mah daging leuwih awewe mah daging kentom salah belegu naon bedana orok awewe jeung lalaki ai orok awewe mah disusuanana nganukur sama 3 tahun ai orok lalaki mah nepi ka aki-aki nyusu terus kelena tapi bener karena saku aing mah kene teh naik tengah kantel heula teh suka bener itu tukang tuh panjang irung tuh bisa tatarucingan aja teh tikuring kumaha carana ngabuskeun kuda kana kulkas anjing niron nyontek aja ya mikir goblok gula nyontek sia mikir kayaknya ya, nanti nyontek, hah? Plagias, eta, plagiat, tahu eta, saya mikir, makanya kumaha gajah, kumaha namanya kuda, cara ngabuskeun kuda kana kulkas, iya, sarua jeung aing bukakeun kulkasna, terus sok kuda abuskeun, moal abus, nah apan gajahna di jero kene, anjing aing poho aja, apon poho aing aduh, lain eta kahalangan ku susu teh anjing teh, gara-gara susu, aduh kamu bejakeun ku susu aing jadi poho, aduh Gusti Allah, oh bener euy. Jadi naon bedana naon motor jeung si lain motor jeung aing aing mah jelema motor mah kendaraan lain naon aing motor mah Kawasaki aing kawas monyet anjing jangan etan deh sok didewe naon nya mau mana Cikarang apa ieu urang balakeun gajah jeung kuda ka Jakarta heula mana ya heula kuda di mana-mana dina kuda mah tukang lupa heula gajah heula kuda goblok heula gajah nah pan kuda mana kulkas kene nih tadi anjing aing poho deui wae aduh aduh nanya gara-gara susu aing poho
Setiaki ya gerak aku ku sampean naon poe ieu bakal putus riwayat kulajar tong dina poe ieu menit ieu detik ieu teh aya halangan lain maju kulajar dor ulah neangan sasaha lawan teh siap kulajar gara-gara susu aing jadi ambek aja dinu lega di dieu jeung aing ayo asa bergerak lain gitu kompornya terwara Setiaki ya apapun wani barang aku wani tening apa kulanang aja mulai tegak ke dia ya sudah merata jaya merata nyakal sapuk bilang tapu ada tulang pertiga aji mulai tegak ya pada aja kakek bacot
Samat inung bapak tungkul karena joko tangga kasadapan pilihan ke dunia dua papasangan ulon wetan gitu kalian kurang puting kalau dong ngiji koyak saham salah bener lah wena laki belilah oskador wajib naon dua anak koyak kalian diantar ke negara jahanam. Nah gitu binarakaun setiap dua lagi. Iya. Aji. Jangan tua-tua ya. Lain di yang ulah kumawani ke jelema ieu. Nya geutik. Kayak gitu. Saya teh jelema teh sangar. Ieu jelema teh leutik-leutik oge keur nguriling neangan tanding aja serang neangan lawan. Saumur hirupna sanyahoon digetih sorangan. Ya, percaya pecahkan dagor tak kusirah nak kulingis kuat modal sama tiung bapak malek wae lain di podaran alah mentang lu baca sih teh sok kayaknya waktu perhitungan eta malaikat geus letak-tak siap geus botaneuk woi goblok pisan micen padeungeur woi siap bener sok siap kenapa siap bakal kapengkap ayeuna modar teh goblok cewek eta digilekeun wungkul jadi lesot ada tanaga sia keur ka dieu tuturkeun deh bae woi berat euy wah kamu beutkeun aing mah sia woi woi ya lu goblok beunang lu ya lingas aing mah luar biasa ya jelema euy woi aduh anjing aing kana teh muning akan jaga lihat goblok deh suka ngirung di ketrek jangan endak aku woi dia Asia woi dia anjing siap pokok pada laki siap ini gay saja kumaha ingin what is that
Pek anjing, pek. Komoditi tak si goblok. Ayo watang baru nu babari nu hese di korobet. Weh, dia. Weh. Cebenang. Tuh, dia. Lain anjing. Baik ngejetruk. Dah ya. Allahu Akbar. Si lain dewek. Si lain cepot. Naon urang ke tengah lapangan urang ngaharewasan Juragan Bima temenang aya nu ka itu hayang ditewak lalawara teuing supaya ulah kate nyeueur ku jelema ieu jadi pangna abdi ditiup teh moal kate nyeueur ku jelema-jelema anu aya di dieu lalajo abdi ditiup siang si dawala heeh tak bapak ku abdi lebih kaki itu gua ketinggalin kudu nagih maksudna ieu urang apa ke sajajar hewan hah kumaha dewek nu pangluhurna wis ugane sok apa ke ya abdi dawala dek sila itu kedua bapak mana naon teh wis ugane kedua bang puhune sing kiwah rada gingsar eta we anu rada gingsat tadi mah lain rada gingsat goblok rada gingsar dewek wis ugane bang puhune singkiwa rada begang singkiwa rada gingsar dibanting siapa ini kemana karep ngomong rada begang nya sok apa ke cek dewek wis ugane bang puhune sing balageur hidupnya singkiwa rada gingsar sok singkiwa rada gingsar apa sok sing gancang sia doa uji ku aing wis ugane bang puhune sing sudah barang hidupnya Allahu Akbar coba lain saya tahu belatnya lah aing ngapakeun geus kolot ampun kelena singkiwa rada gingsar atau singkiwa teh geuning singkiwa rada gingsar sok wis ugane bang puhune wis ugane bang puhune singkiwa rada gingsar sok apa wis ugane bang puhune singkiwa rada dewok kumaha teh jadi main bumi iya ayo mau ketinggalan siya tutur ke naik ayo siapa bapak wisuganenya
cek si lain naon bang puhune cek direk naon cing bang bagian apa naon cing singki warna danging syar singki warna danging syar cek aing mah si lain lamun pokok keur bejaan baik Siap. Ayo belajar. Tolong nih. Hidup siapa? Hidup. Hidup ya. Hidup Kurawa, hidup Kurawa. Hidup Kurawa. ya ya wis ugane dan Tolong nih. dulu Gus setengah eling setengah nyuntir dulu Deknya masaha, saya kurang ajar. Ayo. Udah siap belajar. kagak buk dan wis tuh Udah siap belajar. wis ugane pulang wis ugane bambang puhna singki warna daging ser Maksudnya naon? belum wis ugane wis ugane wis ugane wis ugane eta wis ugane wis ugane wis ugane eta wis ugane ya tulis genjar bang puhun ujang bang sing siringkeun sing kayo sing sireumeut lain eta naon sing cek aing naon sing kieu nanging sar eta bisi siring pohon keur bejang kudewe bang sing kiwa ma eta radang ngising geus tiga sing kiwa geus ngarti aing ya sing kiwa radang ngising ya nu gara-gara ya eta syawani anjing ka dieu nyoba katingalieun usaha ge kiwa ti kuagan ya bener sia teh katingalieun ku batu teu tak apa aku jadi kamu itu lalu itu wah mau hati kalian maju siapa yang aku bro Bima barang emut kena purwa daksina purwa marang wiwitan daksina wakasan emut kaeyang nanya tak abiasa yen abiasa teh kapungkur kantos dileyak ku si Yudana jadi sapana abiasa ka si Yudana apesna si Yudana bakal dina puhu pingpingna emut kadinya Bima jangira tangi bener udang deui Bima kamu tuh sakit jiwa tadi wah
ngawa sadayana pada ngahuleng warga menang numutkeun carita dina pawayangan ieu Siyudana kenging samilu mah kegerungan dina palomeran aya nu malire itu kaayaan eta bakal disambung kana lalampahan Jaya Gangsira nya uang becik bakal kaciri sanajan segede siki sasawit bakal aya perhitunganana umat takade cing hati-hati oge bahwa dina teka dina ucap jeung dina lampah manusia mau bakal aya perhitungan ieu lalampahan kurang cekapkeun deui ka dieu bos sesoro pamitan sana ieu lalampahan kurang tuntas ku kemang genetik sabaraha itu